Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ijtihaduka ari sungguh-sungguhna anjeun pima dina perkara dumina anu ditanggung jawab ma laka pikeun anjeun ayat kafala tegasna nanggung jawab saha Allah Gusti Allah laka pikeun anjeun bihi kana emma wahwa sareng ari itu emma arizku eta rizki tapaddulan halna anugerah min huti Allah wa ihsanan sareng kasaean. Qala ngadau Allah Ta'ala wa ka'ayyi min dabatin la tahmilu rizqaha wa ka'ayyin sareng mang pirang-pirang min dabatin ti anu kumarayap la tahmilu anu teu nanggung dabah rizqaha kana rizkina dabah Allahu ari Allah yarzuku eta ngarizikian Allah hakana dabah wayakum jeung ka aranjeun kabeh ila ghairi darika dugi kasalianti itu wakain minal ayati buktina pirang-pirang ayat watak siruka sareng lalaworana anjeun pima dina perkara tuliba anu disupri emma min kati anjeun wahwa sareng ari matulib al amalu eta amal aladi anu tatawasolu anu tepi anjeun bihi ku amal adatan cek adat ila maulaka ka pangeran anjeun min adkarin buktina pirang-pirang zikir wa sholawatin sareng pirang-pirang sholawat wa aurodin sareng pirang-pirang wirid wa ghairi dalika sareng salianti itu adkar sholawat wa aurod min anwa'i taati buktina pirang-pirang warna taat. Qala ngadau Allah Ta'ala wa ma khalaqtu sareng henteu pati-pati nyiptakeun kaula al jinna kana jin wal insa sareng manusia illa liya'budun kecuali pikeun ibadah jin sareng insi ni ka kaula al ayata kudu nuluykeun anjeun kana ayat. Fal matlubu maka ari anu disuprih minal muridi ti murid asa yu eta amal pikutil arwahi dina kakuatan pirang-pirang ruh wahwa sareng ari kutil arwah zikrul maula eta eling ka Allah wapi luma sareng midamel perkara yuqaribu anu ngadeukeutkeun emma ilaihi ka maula lakutul asbah lain kakuatan pirang-pirang awak lianau karena saestuna kutul asbah qaimun eta aya anu ngalakonan bihi kana kutul asbah saha goiruhu salianti murid wahwa sareng ari ghair maulahu eta pangeranna murid dalilun eta nuduhkeun alantimasi ai umil basiroti kana lolong tegasna lolong paningali hate min kati anjeun wahwa sareng ari basiroh ainun eta panon pil qalbi dina hate tudriku anu manggihan ieu ain al umurul maknawiyata kana pirang-pirang umur bangsa maknawi kama anal basoro sapertieun saestuna paningali panon yudriku eta manggihan basor al umurul mahsusata kana pirang-pirang perkara anu dipanggihan ku panca indra
Wapi takbirihi sareng eta tetep dina ngabahasakeun musonib bil ijtihadi ku lapad ijtihad isyaratun ari mere isarah mere pituduh ila anal tolaba rizki karna saestuna milari na rizki min ghairi ijtihadin tina henteu nya la basa eta teu bahaya eta tetep bihi kutolab lil muridi pikeun murid walaya dulu sareng teu nuduhkeun tolabu rizki alantimasi basirotihi kana lolongna paningali hate murid sumakola teras ngadauh musonib layakun ulah bukti naon ta'akhuru amadil atoi panderi na zaman paparin ae zamanil atoi tegesna zaman paparin bita'akhuri maku panderina ku sabab panderina perkara yaqau anu tiba mapi dina zaman ma'al ilhahi sartana keukeuh bidoai dina ngadoa bizawali ausofi basyariyatika ku leungit pirang-pirang sifat kamanusiaan anjeun warobil hijabi sareng leungitna hahalang angkati anjeun wa wusulika sareng wusulna anjeun tepina anjeun ila maulaka ka pangeran anjeun mujiban eta anu ngamistikeun liasika kana putus asana anjeun ay min ijabati doai tegasna tina diijabahna doa bahwa mangka ari Allah domina eta nanggung jawab Allah laka pikeun anjeun al ijabata kana ijabah binahwi qaulihi ku saumpama dauhan Allah taala ud'uni astajib lakum ud'u kudu ngadoa rajeun kabeh ni ka kaula astajib maka bakal ngaijabah kaula lakum ka ranjeun kabeh bima dina perkara yahtaru anu milih Allahu kana emma laka pikeun anjeun lapi ma lain dina perkara tahtaru anu milih anjeun hukana emma dina psika pikeun diri anjeun wapil wakti sareng dina waktu alladzi anu yuridu ngamaksud Allah kana emma lapil wakti lain dina waktu alladzi anu turidu ngamaksud anjeun kana ladzi faqad yakunu maka terkadang bukti naon al hijabu hahalang alal muridi ka murid khairon eta leuwih alus lahu pikeun murid liyaztahidah supaya nya itu murid bil amali dina pirang-pirang amal wayadumu sareng langgeng naon khaupna murid min maulahu ti pangerana murid lakini syaitanu tetapi ari setan rubama ata eta terkadang datang setan lahu ka murid waqala sareng ngomong setan lahu ka murid lau kunta kana omongan lau kunta lamun bukti anjeun min ahlil irodati eta ti ahli anu rek dikarepkeun diijabah la jaba tah yakin bakal ngaijabah kaka anjeun sa maulaka pangeran anjeun wa azala sareng ngaleungitkeun maula ausopa basariyatika kana pirang-pirang sifat kamanusiaan anjeun wa hasola sareng ngahasilkeun maula laka pikeun diri anjeun maksudaka kana anu dimaksud ku anjeun wa jahila sareng bodoh murid anna adama ijabatihi kana saestuna henteu diijabahna murid qad yakunu eta terkadang bukti itu Adam ijabati khairon eta langkung sae lahu pikeun murid wa qad takunu sareng terkadang bukti naon basyariyatuhu sifat kamanusiaan murid golidotan eta anu kandel palatan qatiu maka teu narima pegat basyariyah illa ba'da muddatin kecuali dina sabada zaman atanapi mangsa tawilatin ulila
wama sareng ari perkara ata anu ngadatangkeun murid bihi kana emak minal mujahadati buktina mujahadat pirang-pirang mujahadah wariyadoti sareng riyadhah layu pedu eta teu mayadahkeun emak dalika kana inkito fitil kal muddati dina itu zaman atanapi mangsa.